Sampurasun tepangkeun simkuring sinaran rerencangan di kelompok 5 badai ngawawancara salah sawios narasumber patani nyatana Bapak Amo anu aya di Kampung Cirema. Wilujeng nyaksen. Assalamualaikum Pak. Pak punten milih abdi ngawur waktu sekedap tepangkeun nami abdi Kusnaedi sareng rerencangan abdi dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda kangge ngawawancara. Tah si abdi sareng rerencangan bade ngajantenkeun Bapak janten narasumberna. Teras Bapak kersa atau nampi kitu diwawancara ku si abdi sareng rerencangan. Mangga serius Ternuhun Pak. Biasa dikawitan wawancarana. Punten pada bulan Bapak teh naon Pak? ya tadi lah Tani. Tos sabar alami, Pak janten patani teh. terus lah abdi langkung di 10 tahun kawit nama gitu kan masuk kana proyek aya nama janten petani ganggu kesehatan nyeri tuur gitu taina Iya. gentos profesi we kana tani. Naon sebabna Bapak langkung milih janten patani teu milih pada bulan anu sanes? Nyata jadi gitulah gangguan kesehatan teu tiasa papa gancang gitu nyeri tuur. Siap. Sajabiti pare, Bapak melak naon bae, Pak? Aya melak jagong, aya melak ayeuna geus melak bawang ge sakedik. Bawang. Mohon. Iya. Kinten-kinten modal nu dikaluarkeun kanggo tani teh sabaraha, Pak? Ya upami lamun numetkeun kana ieu malah antara 100 tumbak gitu nya minimal 5 juta. 100 tumbak teh, Pak. Mohon da upami maksimal nama kana 7,5 juta atau 10 juta. Nah, upami tani sayur mayur gitu nya. Hoyong terang pami penghasilan Bapak dina ngical hasil tani sabaraha, Pak? Karena tergantung karena situasi musim-musiman upami musim panen raya gitu nya seperti jagung padi gitu mira tau upami kareresan panena teu sareng gitu tadi dinya mah sok aya gitu kejutan harap pengawas antawis per kilona gitu. Iya. Bapak kantos ngalaman karugian? Kantos alama ilah direken ke sering hari rugi teh nyata teu kena kana ukuran Harga. modalna jadi teu maksimal modal Iya, gitu jadi lamun teh mah modal Modal teh dengkul. teka gentosan gitu. Mohon janten dina diperjogikeun penyemprotan atau pemupukan toko gitu kendalina modalna teu gaduh teh nya disimpen we janten we rugi. Iya, rugi teh. Kinten-kinten karugianna sabaraha, Pak? Sareng naon alasanna? Nya rugi namanya lah modal teu eueuh deui tenaga ucul tenaga Dari awak ya, Pak. mohon Kaduka salami janten patani teh naon bae, Pak? sukana gitulah urang dina penghasilanna aya keuntungan dukana dina rugi gitulah tak kitu we. Sakitu bae, Pak. Hatur nuhun Bapak kanggo waktosna tos tiasa diwawancara ku sim abdi sareng rerencangan. Mugi hasil tani Bapak teh bae sareng Bapana ge sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hoyong diliput tuh, masuk Ibu. Masya Allah.